hijina kudu idhar masing terang dina huruf halak nu genep. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatoskeun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bandungan hukumna. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an idhar naon idhar khalqi naon sababna sabab aya nun pae yang hareupan huruf idhar halqi naon ain. Sabaraha hurufna idhar halqi teh aya genep dikumpulkeun dina lapad hamzun pahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghinun kha hamzah jeung ha ain jeung he tambah dua kha gin pada dicecek titik. Sok kumaha kaidahna? Fal awalul idhar akhrufi lil halqi situn rutibat fal tarifika hijina kudu idhar masing terang dina huruf halak nu genep hamzun pahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghinun hamzah jeung ha ain jeung he teu cecekan tambah dua khogin pada yakhafuna an'amallah mallah hukumna lam lapad Allah wajib tabkhim. Naon hartosna tabkhim teh kan kandel. Emang ari hukum lam lapad Allah kabagi sabaraha hukumna? Kabagi hiji tabkhim hartosna kan nu kadua tarki ta ieu naon sababna pangna lapad mallah disebut
tafkhim. Pangna dibaca tafkhim, pangna dibaca kandel. Naon alasanana? Sabab aya lam lapad Allah tumiba atawa cicing sabada atawa saenggeus atawa sabada baris jabar. Mallah tingali mimna barisna jabar patah. Ari patokana kumaha gitu. Di mana-mana aya lam lapad Allah tumiba sabada baris jabar atawa PS, maka lam lapad Allahna kudu dikandel tegesna ditafkhim. Sok kumaha kaidahna? Wa fakhimil lama minal abdil an fathin au dhamin ka'ab. Suarana kaluarkeun kandalkeun lam lapad Allah mun memehna jabar tawa PS Abdul Allah contohna tinggali kandal Abdullah ya lapad mallah. Yakhafuna an'amallahu alaihi madkhulu alaihimul bab. Naon? Qol naon? Sugro kubro kub naon sababna? Sabab paeh ditungtung kalim mahtur sukuna sukun anyar asala aya barisan teu tingali alaihimul bab aya teu bakna aya barisan teu aya kulantaran waqaf kulantaran dibacana eureun maka eta baris nu asalna aya baris jabar atawa patah ganti ku sukun disebutna sukun naon cenah? Sukun ari di atawa anyaran. Qalqalah kabagi sabaraha? 2 hiji qalqalah, 2 qalqalah. Kubro sabaraha hurufna? 5 hiji qaf 2 to 3 ba 4 jim 5 ba ju di to atawa ku tu bejad tu qalqalah. An'amallahu alaihi madkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sadaqallahu